sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan ngabunuh ban janin. Mentak ngeri oge masyaallah kari. Nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi kitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna kabeh. Tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu na. Tata tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di kabeh ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganana, cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang di kabeh untuk menyelamatkan kelemahan indungna. Atau aya panyakitan dina rahimna, lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak, berarti penyakit meunang di KB. Kos kitu tah mah, tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2, nah kuari di KB emang kunaon? Sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tah kos kitu. Komo kieu mah, kumaha boga anak 2, 3 KB emang kunaon? Lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka ditu na beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya. Ulah kos kitu atuh terus bae. Antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah. Tiis asana kana hate teh. Eleh kotok rintik mah ieu. Tapi lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu. Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Harus masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber-SMS kene. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jita atukeun talak 3. Atuh lamun can ke pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Jadi samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah pas kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3. Atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae. Henteu, sarua jeung kos kitu bae eta atuh talak ieu. Lamun aya kieu mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah pasti ngadoakeun mudah-mudahan ulah boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak, hiji meureunana atuh loba ribut. Mor kadua teu bisa ngajaga lisan. Lantaran teu ngararaji, boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji gen dekat ceplosan bae. Komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak. Ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga.
Ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah kos di imah budak letikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun tuh boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh nginjem anak adik nginjem anak tetangga aju anakna derek cerik bae deui diciwitan ku jana supaya cerik tah ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian wayah seserian nyana wayah happy ke wayah mararanyun kita garada seni rumah tangga tapi ulah dibiasakeun kewesi kaserengan teh mah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha keur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui we kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya we mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah ngalengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae nya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis entek ulah bingung-bingung aya jelema sagalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun dideuleu saminggu hirup keneh dideuleu ti kajauhan dideuleu deui saminggu hirup kene terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda Jawa Melayu engke ge bahasa Arab bae asli bahasa Arab mun deuk mencoba-coba ge coba untuk percaya di bahasa Arab atau bapak lagi bingung bahasa Arab biasa bahasa Arab jadi bahasa aslinya bahasa Arab nah daharna kabelah dieuna naon nu aya nyana mah dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya bah kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan munyana di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukeun
Jadi kos kitu timbul natah mentak kumaha kabiasaanana. Coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu. Coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah, cara di Amerika tu roti bae datang kagedena. Nu mentak beusi engke hese sangu, hese roti dimimitian ti kuari batu. Hanya coba orok urang ye, ti leuletik batu ge abeh kagedena ngeunaheun. Nya geus di mana bae batu bapan loba. Eta kumaha kabiasaan. Masya Allah. Atuh ieu urang kabiasaan di parabana sangu nya sangu. Di Mekah kebiasaan parabana roti jeung daging. Di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh. Kumaha kabiasaan bae di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea. Mantap orang Korea tadi udah meng bae nya tuh. Sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun. Berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang. Orang Arab ge datang ke Indonesia, orang Arab. Saminggu 2 minggu nya na culak cileuk kabeladian mah sangu bae. Sangu. Kos urang we. Urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu. Geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu. Terbiasa orang itu paling samin korma teh dahar korma roti dah kula ge mencoba kula ge barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah Masya Allah barang saeutik gadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh bentukna mah beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuletik TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya hobaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat teh apil teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ka salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol da kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna heueuh lah teh bani mah seger amat hees full eta urusan awak tapi urusan batin mah lain pokos du biasa orang salat subuh haju kaberangan asa nyeri hate sanajan hees mah meunang ti Gusti fadol Allah tah mah sebenarnya mah hees mah saha nu bisa nyeun hees nu hese TS hudang lagi yang menang Allah hudang kurang biasa sholat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hati teh nyeri
asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan. Tapi sekali doang tak kos gitu, 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae. Malah lamun kapentingan penting teuing. Jadi kumaha kebiasaan. Nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan, urusan ibadah ge kumaha kebiasaan. Urang nu geus biasa ngaji pa minggu bunteung ngaji teh teu paruguh. Lain batur ieu mah. Teu ngaji teh teu paruguh. Asana beda bae beres teu ngaji tapi kulantaran geus biasa tah mandek datang ka dina mandek ngaji, dek nongkrong, dek ngawuduk, dek nyate. Pokona mah datang ka dieu we. Bebeja ka imana mah ngaji bae ieu. Kasih mana Cilongok ngaji atuh. Di mana ulang nyaritakeun di mana? Ngaji bae pokon. Tadi dicaritakeun naon? Tanyakeun ke akur ge di itu. Terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang cek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah. Loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan. Jadi menjurusna atuh menjurus ka neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan. Nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae negara. Memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat. Ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa. Lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI ku ari mah MUI na pake jembatan
jang supaya negara ieu diluluskeun ku muih. Harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti Pak aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tuh tukang macul. Kieu ye supaya ka harti ye. Di lembur eta teh ya Islam, kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI. Pak, di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam, Kristenan. Nah, kami teu setuju. MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadah di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi. Kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras. Malah di dinya aya KB, BPLKB, PLBK. LKB, PLBK macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah, kajahoan ku masyarakat usullah ka MUI. MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada penjudi sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja, dengan Supermi dan Indominya dirampas. Hebat tamu pinter tamu takos gitu tah. Eta tah tajangkos gitu tah. Kan ngeunaheun. Tuh aya si contohan kitu merada geus oh bener asa keluar pohon deui. Eta jangkos kitu tah jadi urang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI. MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun. Aduh, MUI. Ta eta kos kitu nya. Ta eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon en lapor, aya naon en. Jadi seimbang. Sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan. Tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di deuleu suara mayoritas. Jadi kumaha mayoritas, tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100%, atunyana dek ngabangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek-pek bae sote cak maranehanana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dieu mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam model di perumahan. Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen, nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana, pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol eta sebenarnya mah, tapi geus kumaha nyana bae geus. Atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen, Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui. Di negara demokrasi mah kos kitu. Kan ngeunaheun tah. Aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu. Tinggal kitu bae tah. Pembangunan gitu hotel. Nah, ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti. Urang kadija ka proyek datang, Pak, ini siapa ini? Pimpinan proyeknya. Oh no, tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha? Tanyakeun, Pak, itu hotel peruntukannya untuk apa? Untuk baca sholawat. Oh iya, nggak apa-apa tuh kalau begitu mah. Asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa.
atawanya lapor helaka pemerintah di setempat bahwanya suami istri ke teleponnya ka daerah urang, oh iya itu mah suami istri karak eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu, atau di Banjar baheula keur kula di Banjar tahun 80 tahun 80 genepan eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan tah lamun henteu mawa surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae kuari mah terus komo di Jakarta mah eta mah malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula sadiakeun di hotel tah ieu negara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bolu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh makna di jero inggis anu luar biasa. Asup ka hotel teh mantak betah. Kan make iya tuh. Itu mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya, menu segala rupa aya, kumaha pesanan-pesananna. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita. Komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae. Kumaha meureun ke kahareupna. Tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya. Engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu. Tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge. Wah, mungkin ka sisi Islam. Nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beuli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareum teh ka ditu anu mantak Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabidah-bidah ka marhaban tepkeun bae pareum sorangan sebab naon nu parolot kuari geus maraot pemudana geus teu daek marhaba teu pareum tuh nya eta keur carita perkembangan. Tapi Allah mah hendak ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya di negara urang wakikian teh ieu sakadar aya tek agama na hungkul pelaksanaana nama teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah. Nah ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh eueuh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun hatina Alkitab sijal perang mah munam kitu sijalun kalah menang kadang-kadang menang kadang-kadang eleh baik kelompok kecil kadang menang kadang eleh kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang kadang eleh kadang menang kadang eleh urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang terus ka belah dieuna terus kapepet deui di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam
kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi na kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia. Ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleuh awewe garulis bahkan neuleuh nu make gelang neuleuh nu make kongkorong neuleuh nu make kitu cincin dan lain sebagainya. Nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur. Terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid. Nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera koneng mulai guys goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran keur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib kuari mah SPPT tatangga dibawa kunyana dunia ieu dunia ngagilek hate geus moal beres tak kajen kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tarenggeussan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus lobas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah. Jadi kuari ya dideuleuh ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena ka dituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat nu teu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah aya di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal anu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 bebeja ka kiaina kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok mah sabodos iya wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya na balik heula juga pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae eueuh nu kaluarkeun sebab lawan ieu tu kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap we tah coba sakola mah teu mayar bae teu mayar
teu bayaran sabulan aju bae warning. Tuh eta kan dunia ngaranna eta. Jadi berarti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian ku kumaha ge. Kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ke langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu. Sebab naon dunia jerona malah dikutuknya nata ku kiai-kiai ku musonib-musonib. Sebab mu'alifna musonib teh ya Sapina ya Takrib ya Riyad ya Fathul Mu'in ahli-ahli Allah. Kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia. Ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna etalah mantak henteu terasa henteu terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ieu pemasukan ngan sakieu teu bisa melebari tanah waduh tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salah teh boga pikiran kos kitu kieu salah dek kabeli dek kitu bae mobil dek aya dek eueuh katu kitu bae nya santri dek pinter dek teu bodoh bae nya bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salaf teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos gitu amatnya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha-kumaha kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondok keneh heuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng ya leuleuh anak datang minta beas bae lah kumaha ka ditu kumaha nyana bae lah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu Akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta atuh anak Mang Haji teh cek jangan mulai tatangan boga anak paraon dari ka mana keur aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah aduh Ki Haji jual mahal blon teh Ki Haji itu santri mah beda. Oke ra 5 tahun balik ka imah. Nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun. Anu kuliah aya nu maot moal digerokeun. Santri mah digerokeun. Di hadir si di imah kuna itu mah anu pae pangmandiankeun sial. Giliran mandian ka aing. Tapi tetep bae santri mah biasa bae. Dek salah dek bener dipandian we kunyana. Ayo geus tangtungkeun kunyana mandi. Nangtung sia. Oh atuh tenang nya pede bae santri mah. Namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba ngomong. Masya Allah santri mah pede bae. Bungkus. Bungkus. Beres. Pandian geus beres pandian bungkus. Dek salah dek bener pokoknya gitu bae santri mah namun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah ai datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah ulah sok ngaharuan ngaji geus bae pokoknya siam pan teu mondok mondok emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing bae kalanan kos kieu mah enggak saya kerja di supir bae salah dan terus eres salateun jadi usaha saja nah ente betan menjadi imam tenang guys eta santri mah diperlukeun anu hajat ieu harina balik kan kudu dek malam rasulan coba hadiah puji ayo tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA jawab ceng sia di imah tupang hadiah puji kudu mun bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola lain deui geus kabelah dituna ge teh bemis cicing di imah ge lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan
kadananku masjid ieu ngeunaheun beureunanan bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal masantren geus ahli sorga eta mah masantren ahli sorga eta mah geus pokona nyana mah tah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh kican mutlak santri bagus mutlak kana bagus paeh jana mah keur masantren sanajan keur di imah status masantren geus moal dihisab deui sorga bae nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh sebab niatna ge lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan ieu gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu ngaji nu ku urang diaji eueuh di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan jimian abin wa amidan muktian mutasabiban pelaksanaanna ya biqatlil muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehanana mah di negara kafir harobi tetep kena sanksi bae wazimin kitu keneh maehan kafir zimi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehna orang Inggris orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi teu meunang diamankeun nyana boga pisah sabaraha lilana di urang da pisah teh sebagai pengaman ketika ditangkap dia pisah nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh diperhatikeun hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang andai kata dibunuh kafir zimi andai kata dibunuh kafir mustaman kena sanksi sarua bae bayar bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guroh abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh banjani mentak ngeri oge masyaallah karim nak dipermasalahkeun TKB na aya ngabunuh janin mah geus jelas haram ieu perkabeanana ieu KB mah pan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga nah ieu ngaranna KB tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu-na tah tergantung kumaha tujuanana kumaha elatna lamun aya awewe lemah fisikna kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganna cilaka dirina atawa cilaka orokna nah ieu meunang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna atawa aya panyakitan dina rahimna lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak berarti penyakit menang di KB kos gitu tamah tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2 nah kuari dek di KB emang kunaon sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos gitu komo kieu mah kumaha boga anak 2 3 KB emang kunaon lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya ulah kos kitu atuh terus bae antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah tiis asanakan hate eleh kotok rintik mah lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah Islam teh teu kuat kos kitu kuat
mentak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika seetik masyarakatna tapi nyana ndek nyerang Indonesia endap-endapan emang kumaha ye atuh sieun rayap loba jasa henteu kudu di perangan embak jeung emas kiih sarua jeung laut pan kabeh aju ku barang Amerika di kadi jatung ti kelebuh nyana kade ku ngambece kiih simbang geus pupuringisan pan ku loba-lobana iku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan Cina tadi perhitungan ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat tapi Yordan seetik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun mantak terus urang mah ulah kabeh-kabeh maning kabehkeun bae geus wa abdi lasihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kaparat bikot limratin ngabunuh awewe wala bikot sabin budak letik harobia ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak letik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyanalah anu ngarusak ka Islam di negara kafir harobi lain di negara di luar eta di Amerika perang jeung Amerika perang ya jeung Indonesia kemudian dibunuh sasahana ge henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari Amerika ya kafir harobi wa bagi jeung anu lacut jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin jelema nu ngerusak dibunuh ku urang masalah jelema ngarusak tatanan negara ngarusak tatanan manusia ye kemudian anarkis disebutna teh dibunuh masalah tah mokos kitu keur zaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai ku ari di Deule di Tangerang aya sabaraha Serang aya sabaraha Garut aya sabaraha nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna masalah teh dibunuh kos kitu ge bagian soil untuk kena sanksi andai kata kurang dibunuh boro-boro kuno boga kepentingan di negara wilayah iya mah masyarakat ke ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tah kos kitu di urang mah bari-bari ge uang jago doang mobil liwat muatan berhenti uang jago teh balah ku bontot Samsung ge jadi teh kos kitu muktasin minhu ajur jeung nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emangnya anak kena kisos biswala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun qaul rasul wa hiya kaziharin percis kos jihar bae lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu kitu dilaksanakeun di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikan terjerumus
urang ngarusak batur ngabunuh batur atawa urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia henteu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil. Karak urang ngarti kuari. Oh, bugot teh kos kitu boleh. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang da teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang eta bisa teu di hukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot nyangakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kos kitu. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing. Sia mah sok aju nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus bae kuari aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh kaditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Empat, keadilan. Lima, nu talar heran aing. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat dan kelima ditendana di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang mun dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngayapak ka muana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawame aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktieuna nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda.
Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Jih otak pikir menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT na, andai katanya na untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila, anu dibawa ngapa ka mana bae, teu nyaho dek ka mana burung Garuda, nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur, sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa entep di mana bae, lain bae sekadar di Indonesia, ka langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka unggal negara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyulundup ka bangsa Indonesia, trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakan lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugih di nyana, gagah di nyana, erat. Arau nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliun min auliyaillah, ditambah jeung perangkat-perangkat NU menang istikharatan lain lalagaan, geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge, kurang kumaha ketentreman, ketenangan, dek ibadah, dek ngabangun, dek kumaha bae ge neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona menang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda, aji heula burung Garuda. Moal waka dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun, kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikeun lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Malah ka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan, ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetaga perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah mah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara.
ngemantak dijadikan target naku Yahudi jeung ku Nasrani panderi lain sembarangan kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok wow moncongna geus seperti kieu bae tuh tinggal mencet doang tuh ka Cikupa geus aya tinggal mencet bus acur Cikupa bojong tet bus sepatan tet bus nun teu dimoncongan cuman Cilongok aman lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda butir-butir nama meureunanan geus eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya eta mah geus aya P4 ieu burung Garuda na dikerekeb sia bupati dipacok sia gubernur dileg-leg sia presiden RT mah tambah ku dikoek ku ina doang ye kukuna sebuah negara anu gede nu lebar nu luas kaya raya tiba heula terketahui tongkat jadi tanaman Masya Allah kurang yin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya utak ujeng-jeng saja bana Indonesia Masya Allah nancep gendang dari segede kieu doang cet berarti 3 bulan ditarik ambalaya gua gede kieu Indonesia geus puguh nu kurang dipelak ti mimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem lamun urang geuleuh Karawak Kidang kasepatan bangsa Kucai bangsa Bayem dan lain sebagainya di tanah salos dipelakan panen jual sebodoh gitulah Indonesia kesuburanana urang ningali ka Bogor ya Allah ya Rabbi urang ningali di Bogor geus puguh rambutan geus puguh duku geus puguh kitu manggis kadu luar biasa kapada gelang kaditu ya Allah nu antak ngaran lemurna ge kadu engkek kadu peucang kadu malulu kaditu loba jasa eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut teu kolot-kolot teu mah kadu ngora teu kolot-kolot teh Indonesia geus puguh jara radius sagala rupana kuari mah kacangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual kunyana diinum pake teh ngahijinya na jeung arwah-arwah Indonesia kuari timbul batu-batu baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung kemudian Maja Kalimaja doang kemudian Garut boga batu Garut doang kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna beuh budak kasih giok lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya batu bangkong dibu di Kararian dijual kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak datang ke Iraha batu bangkong jadinya
jelema teu nyaho tuh nurut bae ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah geus oknum-oknum geus loba terjadi ieu naon suburna lain lalagaan jelema nu berpikir aya nu setengah berpikir aya nu henteu berpikir gawe ilah Indonesia anu dek ngamajukeun aya nu ngamundurkeun aya anu ngacak-acak aya anu dek ngaberesan aya kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit ku ari mah lempang ka mana kang ngisi-ngisi geus aya di satelit ku ari mah salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet saha nu nyorot ya eueuh anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet ieulah satelit buatan Yahudi poaya kabeh di dinya nu keur kumaha bae dek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit urang tingali bae dia GPS teh pencet tek 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 Cikupa pencet pondok tet imah Jependi oh aya nah geus bom dibom dur geus bisa geus babarinya hasak wari mah ya Allah ya Rabbi jawaban canggih ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa ke dibahas Isra Mi'raj ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna mun urang neuleuh sosok zohirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zohirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zohirna teu pernah melihat sosok batin anu dideuleu keris jeung batuna doang deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik waktu gede waktu keur pemuda Cianjur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi di Jakarta di Tangerang Serang Pandeglang khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan boro-boro di Tangerang di Karawang aya patilasan Bung Karno lain jelema sembarang urang lamun zarah ka ditu tuh kan nok naik parahu teh ka mana Panjalu patilasan Bung Karno aya deui bae di Karawang patilasan Bung Karno aya di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya di Bandung patilasan Bung Karno aya Jawa Tengah Jawa Timur di gunung luhur aya patilasan Bung Karno dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok loba patilasanana percis kos urang pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing ambalaya anak aing kabeh aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya bayar ku si anak cak anakna tek modar gitu tah abah patilasanana urang kos kitu balu ieu dek jaritakeun sebuah negara urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catetan-catetanana lain sembarangan wali Allah nendeng lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila awas ya gubernur awas ya bupati awas ya raja hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh hehe pancen luhur amat atuh sia ngajina bongan handap-handap teuing Garuda menjadi nalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Iyalah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam.
urang piagam Jakarta ge bisa dijadikan, tetapi saat eta dipending pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtu sirata fi qitalil musyrikin minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika urang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik. Maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing, disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali. Ia adalah merangan bugot. Sampai ka dieu ge da intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawami untuk berijtihad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadharatan, sehingga silakan baik. Asal lu jitu baik. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ada silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias.
sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? MUI. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras ku lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ege bir bintang doang. Eueuh nu sajen-sajen. MUI tanggung jawab di harapan Allah bakal namui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia. Jadi rencanakan baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun MUI. Kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI. Keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara. Deuleu pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta bae luar biasa Bung Karno. Kita menjaga diri urang ulah ka neraka. Kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka. Lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang, uwa jeung sajaban. Urang nyaritakeun ahli tatangga-tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga nu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang nyaritakeun ahli urang, tatangga antara negara. Urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia, nu aya di Indonesia, saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika, nu aya di Australia, saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah, saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang, ketika aya musuh di dia bunuh, ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh, tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruhan. Bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah ka. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatuk. Pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain.
ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalam mangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalam mangsana melalui pamatukna ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu sia gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk baragara leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen naon eta ayana ge dihareup lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung kahandap deuk matuk mangsa ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero ketuhanan yang maha esa manusia yang adil dan beradab keadilan sosial dan lain sebagainya sing hade bun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae tetapi saha nu nyiptakeun hanya seorang manusia Indonesia tapi saha nu mere ilham hei lain lalagaan nu mantak geus sabaraha kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Ada apa? Siga deh burung Garuda. No. Ieu cerita bugot. Saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim maka ketika ditentang ialah penentang nangarana bugot ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam gak ditunakan. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam ka raja ka presiden bihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah tarkil inqiyat telurutnya na aturan imam wa man yakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mah bisyarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan deuk negara di dalam negara bugot ngaranna kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara urang lain negara Islam mah heur keur carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener deuk salah deuk bener
pokoknya nurut ya ke pemerintah dia besi kehilangan macam-macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI G manut, kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikan masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana menyeritakan tentang fadilah-fadilah door to door di masjid ke masjidnya nama nuturkan sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna besi kotor. Heuh salah jajan mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya na di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah. Terus Islam Khuruj jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusan anak Ustaz Khuruj itu urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah dek mana muntayang. Ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang dek ngadirikeun khalifah adapun disetujui disetujui kami mendek nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam. Itu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang. Adapun sagala rupada nuturkeun ke pemerintah nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan. Saha nu deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara. Boga target sekian persen bakal engke ngadirikan seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumhun daw dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tuh geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mentak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jan can nentang ka kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot. Kok terlalu cepat amat sih Pak Harto? Oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu. Ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didenge henteu masalah kunaon haji diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto aing ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri
Teu kumaha aing bae fokus kitu ieu. Jeung kumaha sia. Urang mah ISIS lain. Ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang. Senjata aya, negara geus dikuasai di berbagai negara, Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS. Kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi. Tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu, Islam mah sekian ratus. Kristen mah hanya satu nu ditembak, tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta. Wallahu a'lam. Ku hari teu puguh teu karuh Yaman dibom. Ya, iyalah. Aju di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek teh atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha tuh pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil hayang nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung. Iya kerkacau hari di dunia. Masya Allah. Kubatah jang bangsa Indonesia. Iya tuh tenang wae kurang mah. Nu perang di Syria, nu paeh kamari di bojong aya aja. Teu perang teu naon ge paeh wae. Atuh kalem bae sih. Nu perang di Irak harirup kene. Tapi di sepatan aja paeh wae, di luhur kasur deui. Aduh ku batu, atuh tenang bae. Cenah eta nu parah loba jasa di rumah sakit umum. Tadeuy geura inget tuh. Nu teu gering ge paeh. Wah, atuh tenang bae sih japaeh mah lain ku perang, lain ku susah, lain ku penyakit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Perang ku masalah, nu penting jihad fisabilillah. Daripada orang paeh di luhur kasur haju teu pararugu, mendingan orang paeh keur nyekel senjata. Urang katembak dah sorga kadeu Masya Allah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niat nu bener bae di masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji ai kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui tah urusanna teh mah kumanyana bae aing mah ngaji bae bebeneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang bae ditu maksudnya be khusu cek kena batur balik jana masih kieu be khusu-khusuna deres ditihang masih kadeuleu kene ieu mah nya pojoknya nyumput kopi aya rokok aya ceknya na aing teu neuleuh meureun aduh hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak pentingnya lain lalagaan ieu mah urusanana urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna kunyana ho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembakan zaman Amir bigi encan terorganisir perorangan lain tamah kejahatan penentang imam nu geus terorganisir bener-bener dek ngalawan nyana eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad teu daek nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya ADART nah ieu bugot Masya Allah gila cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin
anu didorong dijadikan ku rakyat. Yen pamimpin anu bener-bener sah, anu milih kepemimpinan anak bahwa si eta anu kudu dipimpin, iya nu milihna lain jelema buta, nu milihna lain jelema torek, nu milihna lain jelema bodoh, tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara. Si eta jadi pemimpin teh